mobil khusus kanggo panganten khususna. Aryan, siap Aryan? Siap. Oke. Geus ancang-ancang rek nabuh wayang kulit. Oh gitu? Siap. Aryan, apal di sadana kumaha wayang kulit? Trek nong. Abdi mah da acan cukup umur. Oh, tak cukup. Da acan terang. Oke, orang dicukupkeun atuh. Siap. Ya, oke. Aya kepalanya. Langsung. Siap. Maskerna ambil urang orang lain lah. Hiji temang bahagia spesial aya keluarga besar tangtosna hiji temang sudah perahyangan aya kapalangnya boga tapi kabenyahan. Oke, tantosna disarangan gawe barang dina dangatayna ieu 86 Pro Music Entertainment. Baik barang bersama rekan-rekan dari Bapak Besan paling dia mana Bapak Besan cobi paling kadir kalur Bapak Besan Hanya cukup. Saya Bapak Besan mana biasa naik ke panggung tuh mana Bapak Besan naiklah ke panggung naiklah ke panggung Bapak Besan anu mana Bapak Besan akan bisnis buat apa atas aya punten kanggo nyepengan ieu pagar ayu ku pagar ayu cepengan ayu aya pagar ayu mana teh ya pagar ayu mana cepengan ku pagar ayu ku pagar ayu iya tadi paling dia calikna paling dia sangkan terang sangkan naon ieu saweran teh kedah urang bukakeun urang boleh kerkeun nya jadi urang dia teh ulah geus ukur sabar teh naon ari sawer intina teh hurufna teh aya 5 nya kedah terang ya panganten emutkeun kadet asna teh panganten teh kedah sabar sauyunan sadedek saigel sababot sabahnya sabagja sacilaka eta asna seueurun payan seueurun tuyan sawer teh asna teh naon hiji sawer teh kedah naon saruntuyan sanes sawo mah dibuka di jerona aya sikian nya kedah sauyunan saka nyeri saka peuri susulumputan ajarak-ajaragan anu kadua anak teh amanah kade anu jadi istri teh kadah disayangi kadah dipikanya kadah dipikadede dipikaasi kaditun. Siap Bang Riko? Oke. Bila anu ngarasakeun bade ngiring-ngiringnya, ngiring pakaulang tong asa-asa tong isin ya. Ku teh atuh saurang. Saha nu bade disaurang ku teh? Saha? Abe Oh, abe. Jol ka abe we kudu kamu aja. Ya, doa spesial kanggo Aryan sareng teteh. Doakeun ke teteh pamungkiji. Jantan keluarga anu bahagia, sakinah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, semangat ya. Memori berkasih. Coba meminta kasihmu biar menjadi
putusnya ikatan cinta. Mungkin tiada jodoh kita. Menangis saat ini juga bersimpati, dan juga harapanku maafkan saya. Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. Itulah alasanmu, pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Wasik kehoya. Ditemani oleh bersama Meladiana, bersama Irlawan Abu, ada Bang Omas, Bang Dika di keyboard, Faisal di gitar, Bang Hensanyo. Mungkin tiada jodoh kita. Menangis saat ini juga bersimpati, hancurlah harapanmu, maafkan saya. Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. Itulah alasanmu, pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Bila ku coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, cenderai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, cenderai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Sebuah lagu spesial memori berkasih ya. Boleh minta tepuk tangan, jangan kok jadi bengong. Ya, rangkulan salira spesial masih kangge warga masyarakat terutama keluarga besar. Oh, mantap bos ya. Yuk, Rangkulan salira, Bro Kanca. Masih spesial kasangakeun keluarga besar. Dengan turun hujan panjang telas. Kangge ibu-ibu DPR sangat luar biasa. Siang ya sangat. salira
si karalos pagena keselesana sugante tak kena aja nupinu rasa kakangen ayah sisa jalan keluarga masyarakat yang ada aturan urutos aja iya diri ikat cinta sakena namun dipikan loyo rasa hati teduna anjeun mengkokeun asik ikhlas memang ikhlas tidak dengan jodoh nah ieu hati emut wae kasalira diri memang nyeri berat pikiran kurang apa bisa kita mah spesial masakan jalan ke kawan tamunan sadayana datang kembali bayu ayo nih guys emo saja iya diri ikat cinta sakena namun ditinggal hoyo rasa hati teduna mengkolkeun asik kadengan ikhlas memang ikhlas rida tengah jodoh nah ieu hati emut wae kasalira diri memang nyeri berat dikenan kurang apa bisa hiji tembang nese kesangakeun pagara pabrik kabingan kesemaan Y86 Pro